lomba dahar sekampung kandang sapi dimenangkan oleh Ajmi. Wih, oh ajrut-ajrutan asik kokosodan cukurang banter mah kokojoran gitu, kokosodan nepikan nepakan naon lah waya dihareupeun di teungeuh bahkan batur di teungeuh ge saking ku bunga gitu, tingali tingalikeun bunga ya Persib main bunga ya hiji kosong sak naon anu dijak bekan lumpat ke tengah gitu, lumpat ke hareup woi kade gitu, bubarkan PSSI gitu, bangkit Persib kalahkan Persija. Itu sebab ekspresi hati seperti itu. Jadi jika mau jadi entong deui cawat dah hatena saya teh keur kitu. Kurang bunga teh kitu pan jelema bunga teh rupa-rupa hiji bunga teh dipuji ke batu mana kasep bunga rokok. Obat sia eta mah kalbahri nya. Jaidun kalbahri pisah wah ki jaid siga laut dina pada berehanana asal dipuji udud bijil. Gitu. Tadi puji nya udud bijil. Kodiah saratia eta samang-samang saki jaya dipuji mangka bijil ududna. Tetapi na ki jaya teh henteu dipuja tuh hasilna ki jaya teh teu bijil ududna. Gitu. Saratia eta mah kias istisna iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikr li arbabil hija shalla alaihi lahumma damal hija yakhudu min bahril ma'ani rujaja wa salatu wa salamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal wafa. Amma ba'du ya fatihu ya alimu ya sirru ya juja ya Allah ya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadratal mukarramin, para sepuh sadayana, para jamaah pangawasan wangi ahad anu sami-sami hadir istiqomah dina ieu wengi sok sanaos di sarengan sareng rujan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ringan urang sadayana masih ngajantenkeun wasilah tur sababiah kana dihapusna dihampurana sagala rupi dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Terutama pisan masih ngajantenkeun jambatan kana hasilna urang sadayana rezeki maut husnul khotimah. Kalitik itu urang sami-sami nyanggakeun puji puja kali syukur ka Zat anu maha luhur Allah anu maha ghafur. Salawat kali salamna ay makrunan bi ta'dim pamugi salawasna sing dilimpahkeun dicurahkeun ka junjunan alam wa ni habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kedua kalina mugi sing diempret-paretkeun ka ahli bait empret-paretkeun ka para sahabat termugi sing didugikeun ka urang sadayana anu malah mandar urang sadayana kenging syafaatul udma di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para jamaah sareng sepuh sadayana ngalajengkeun kana pangawasan Riyadul Badiah. Kamari masih keneh ngabahas masalah rukun salat. Anu salajengna wasadisu lan utawi rukun kang kaping 6 iku al-i'tidalu migawe i'tidal makrunan hale kang den barengan bitu maninati kalawan anteng hatta tastakiro sehingga yen tetep hatta tastakiro sehingga yen tetep opo al-a'da'u piro-piro anggahota wal wajibulan utawi perkara kang wajib bihi ing dalam i'tidal iku ayu awada yu awidu iku ayu awida yen tangabalenan ya si wong ba'da ruku'i ing dalam sawise ruku lama kana samang-samang sawis tenemu samang-samang sawis tenemu iku
alaihi tetep ing atase wong qoblahu ing dalem sadulunge ruku. Wa sunnatulan utawi pasunatane iku ayaku layen tamaca yasi musolli pi hali robihi ing dalem tingkah cengkate ya musolli mina ruku'i nyatane saking ruku sami Allahu liman hamidah ing lapad sami Allahu liman hamidah sami'a ngarungu sapa Allah liman kedawe wong hamidahu kang muji eman ing Allah. Paida ta'dala mangka tatkala gawe itidal ya si musolli qala mangka ngucap ya musolli Rabbana lakal hamd manane Rabbana nun pangeran habis sadaya laka ikut tetap kedawe hidup alhamdu utawi pujian Rabbana nun pangeran abdi sadaya laka ikut tetap kedawa hidupnya ay laka ka makhluk mah siro laka ikut tetap kedawa hidup alhamdu katawa tuan laka ikut tetap kedawa tuan alhamdu utawi pujian wa ayak nita lan yenta gawe kunut ya si musolli tidalir rokaatil akhirati ing dalam itidal rokaat kang akhir kang wakasan minasubi saking salat subuh tunutan ula yaumin ing tiap-tiap dina wa minal witri lan saking salat sunat witir pinis pisani ing dalam setengah saking kang kaping do min Ramadana saking bulan Ramadan wasabi ulan utawi rukun kang kaping 7 iku sujudu sujud marataini hale rong balenan makrunan tur kang den barengan bitumaninati kalawan anteng atawa tumanina wa yustaratu lan bakal den syarataken pihi ing dalem sujud opo ayas juda yen tami gawe sujud dia si musolli ala jabhati ing atase watuke musolli ing atase watukne atawa tarangne ieu musolli maksufatan hale kang den bukaaken wa ala rukbaitihi lan ing atase dengkul rorone musolli wa ala juz'in lan saking juz sawiji min butuni yadai saking pira-pira weteng tangan roro nek musolli wajujin lan juj sawiji min butuni asobi'i kodamai saking piro-piro weteng piro-piro dariji delamakan roro nek musolli delamakan dampal delamakan roro nek musolli wa yarfa ropa yarfu wa yurfi a'lan yenta ngangkatkeun ya musolli asap pilahu ing piro-piro perkara kang engsor ne musolli ala ing alihi ing atase kang luwih dukur-dukur e musolli wa yatasakola tong sakola masdarna wa yatasakola lan yen tang ngaberatkeun lan nyentang ngabotaken atuh jawa nama yesi musolli birosi kalawan palentino rosine musolli birosi kalawan mastakane musolli hatta yahisa sehingga pertela sehingga yenta pertela yesi musolli bisakli kalawan ngabotkeun wa sunnatul utawi pasunatane ku yasjuda yenta sujud musolli ala anfihi ngatasé pangambungne ieu musolli pesekan kana au mancungan wa yaqululan maca musolli fi sujudihi dalam sujude musolli subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana maha suci Subhana Rabbi maha suci pangeran ingsun
al-a'la kang leuwih tukur ya si Robi wa bihamdihi lan kalawan pujiane ing Robi wadal kamalilan utawi leuwih engsor kasampurnaan iku salasun dawe telu palenan wayak suro lan yen takasura lan yen ngakehkeun ieu si musholli fihi ing dalem sujud mina duai saking ngadua yang kene ngalogatna wasaminulan utawi rukun kang kaping 8 iku al julusu lungguh baina sajdatain ing dalem antara sujud roro atawa karone makrunan halikang den barengan bitumaninati kalawan tumaninah wa sunnatulan utawi fasunatane iku ayakula yen tamaca musholli pihi ing dalam julus Rabbik pilih warhamni warfa'ni Rabbi nun pangeran abdi ikpir muga lamun pil amar ka makhluk becik ka Allah mah muga ngahampura Tuhan li kadawa ingsun warhamni lan muga mika asih Tuhan ni ing ingsun warfa'ni lan muga ngangkatkeun darajat Tuhan ni ing ingsun wajbur lan muga nambal Tuhan ni ing ingsun warzukni lan muga aweh rezeki Tuhan ing ingsun wahdini lan muga maparin pituduh Tuhan ni ing ingsun wa'apini lan muga ngawaraskeun Tuhan ing ingsun wa'pu lan muga mikasih Tuhan ani lan muga ngaraksa Tuhan ani saking ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya nyarioskeun masalah rukun-rukun salat anu sadayana saur pangarsa Syekh Nawawi Tanara Banten rukun salat teh aya 13 dina kitab Riyadul Badi'ah mah 13 dina Syafinah mah 17 dina Sitin karangan Imam Syihabur Romli mah aya 18 bahkan aya nu nerangkeun 18 nu 18 menang ulama nu 18 menang ulama 17 13 ge menang ulama henteu aya nu salah khilaful ulama rahmatun nu salah mah jelema nu teu nyaho rukun salat acan ayeuna nu salajengna kamari sabadana jengan musannif ngabahas tutup rampung rarat paragat ngabahas masalah rukun salat nomor kalima nyata ruku sesuai padoman wasadisu al-i'tidalu makrunan bitumanina nomor kagenap rukun salat teh al-i'tidal naon cenah i'tidal teh ngabahasakeun ki musannif cicing sabada ruku gitu sukunun ba'da ruku'i cicingna jalema nu salat sama ba'da rukuna eta jalema nu salat maka disebut nanti i'tidal bari dihalan disifatan makrunan bitumaninah kudu dibarengan jeung tumaninahna jeung cicingna jeung antengna kusabab i'tidal rukun salat pasti ayat tumaninahan dina i'tidal ngan kacek i'tidal mah rukun salat bangsa pagawean anu sifatana teh qasir ai qasir teh waktuna sakedeung tong panjang-panjang teuing beda jeung rukun tawil gitu ari rukun tawil mah meunang dipanjangan sawaragna gitu ari rukun qasir mah nya salilana tumaninah bahkan salilana maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du sakitu
sakitu-kituna teh salilana maca eta we. Cenah teh talar macan mah nya cicing we. Daripada babacaan teu pararog mah mending cicing. Hatta tastakirol a'dau sehingga cicingna eta sapirang-pirang anggahota keur tidal teh kudu cicing. Sirah kudu ajeg, suku kudu ajeg, leungeun kudu sidakep. Dina pelebah leungeun nuna leungeun dina tidal teh ikhtilaf hiji aya nu ngabasakeun simpen eta dua leungeun seperti anjeun keur nangtung. Artina geus ngucapkeun takbiratul ihram sok disidakepkeun disimpen dua leungeun dina handapeun dada. Kitu. Dina handapeun dada. Aya deui kaul nu kaduana irtisalun. Artina irtisalun teh dirumbaikeun teu disidakepkeun. Eta mah terserah kumaha karesep eta mah da tafsilnya. Rek nuna teh di non irtisalkeun dirumbaikeun yang disidakepkeun deui seperti awal asup salat teu naon kitu. Nu penting pilihan ganana ngan dua kitu. Ulah nepi ka ieu mah sami Allahu liman hamidah kaluhur leun teh kitu. Silheung kaluhurna teh teu macam-macam. Kita teu macam-macam isyarah kana angka hiji, isyarah kana angka dua henteu ieu mah. Kitu nganikeun sami Allahu liman rabbana nangtung kitu. Ya memang teu aya keteranganna tapi ari sekira-kira matak cicing mah hatta tastakirol a'dau kitu. Pokoknya patokan musonib, target musonib hatta tastakirol a'dau kitu we. Sehingga kudu nepi ka cicing na eta anggahota terserah eta mah nu leungeun rek kumaha nu penting cicing. Kitu naon sababna sabab lamun robah-robah leungeun utamana siku sasaran ulama ahli fikih nu disasarna teh 3 kali robah dina jero salat tuluy teh siku kitu. Bisi sami Allahu liman hamidah leungeun teh daek cicing 1 2 3 batal salat kitu. Jadi ngajagana disimpen disidakepkeun deui teh bisi irtisamah leungeun urang teu daek cicing. Kitu teh ieu ngaran tidak. Pokona mah hatta tastakirul a'dau we. Arin wajibna wal wajibu fihi arin wajibna dina pelaksanaan i'tidal ayu awida badar ruku'i lama kana alaihi qoblah. Jadi si jalma nu salat kudu ngabalikan deui nangtung sabada ruku. Kitu. Nangtung deui sabada ruku i'tidal teh hatta tastakirul a'dau. Sehingga cicing na eta sakabeh anggahota jelema nu keur ngalaksanakeun salat. Eta wajibna itidalna aya teu pasunatanana aya. Wasunatu ayyakula fi hali rafihi disunatkeun saur ulama nu kawarid ti Kangjeng Rasul. Di mana urang cengkat tina ruku teh sunat ngaoskeun lafaz sami Allahu liman hamidah. Jadi lain ngucapkeun Allahu Akbar. Dina ucapan sami Allahu liman hamidah teh bahasana teh rek sami Allahu liman hamidah. Arek taqabbal hamiduhu minhu. Taqabbala hamidahu Allah. Taqabbalallahu hamidahu. Gitu. Ngan tegali beta mah. Gitu. Bisa disangka bulan puasa. Da tahu ya nu tenarna mah eta nu masyhurna mah kitu. Kitu jadi disebutkeun nunna ta'rif. Nunna ta'rif dina mu'arab nyokot anu masyhur teh itu kan sebutkeun kana ta'rif bilabdi. Jadi tarif bilabdi teh dicokot tarif anu masyhurna. Dicokot tarif nu masyhur. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a muga ngarungu sopau Allah muga Allah ngarungu ka jalma anu muji ka Allah gitu. Cengkat tanah ruku teh gitu. Sami Allahu liman hamidah gitu. Itu teh bahasa imam. Lamun keur berjamaah di masjid badag mas seperti Istiqlal, Masjid Agung, terus Masjid Kuba Mas Depok. Eta teh sok aya mubaligin, cek mubaligin Rabbana walakal ham. Eta teh tujuanna teh keur ngaintro keur mere sen-sen
mere apal mere nyaho ka makmum nu jauh nu teu bisa ningali si imam gitu. Sababan syaratna berjamaah teh kitu. Hiji si makmum kudu apal kana gerak-gerik salatna nu jadi imam. Lamun teu kitu kudu apal ka si imam. Nu katilu kudu ngadengikeun sorana imam. Nu kaopat teu bisa nu tilu eta nu kaopatna kudu ningali ka makmum nu deukeut jeung imam. Nu katiluna teu bisa keneh kudu ngadengikeun sora mubaligin nu deukeut jeung imam. Gitu. Pemacamun sholatna urang lain di masjid make proyektor asal didinya keneh teh jadi masalah. Gitu make proyektor ya, make layar tancap. Nu ulah soteh urang berjamaah kana TV. Geus magrib euy ribut teh salat. Nah, mending salat magrib ming eta we dina RTP keur film ihtayo. Kaburu adzan magrib di urang can waktuna adzan magrib urang geus salat dan ningali dina TV. Kitu teh sah teh. Jadi nu wajib melaksanakan salat teh bahkan cek ulama nu wajib ngajawab anjeun sora adzan. Kitu urang rek di mana salatna? Ngong adzan di BTN. Mun urang rek salat di BTN, jawab adzan anu di BTN. Kitu. Mun urang rek salat di BTN di masjid BTN, urang kudu ngajawab adzan pas ngong adan ti BTN. Adan di kana sapewetan, urang rek salat di kana sapewetan, jawab adan itu. Urang rek salat di kana di dieu, jawab adan ti dieu. Gitu. Jadi sakali anjeun ngadenge sora adan eta nu kudu dijawab ku anjeun. Nu anjeun rek salat. Batu ngong adan urang di urang can adan ini ka masjid tong ngadaguan batu. Eueuh nu adan teh euy, adan we borongan, geus biasa. Gitu adan sayata qomat sayata imam sayata dana naon ya gitu dana naon ada usum namanya usum duhur asar mas araya padahal di imah gitu kan meureun kumaha iya nya taya dina masalah tidak. Jadi eta dua kaul, hiji aya nu ngabahasakeun sami Allahu liman hamidah, nu kadua aya nu ngabahasakeun taqabbala hamidahu minhu atau taqabbalallahu hamidah. Paida tadala di mana anjeun keur ngalaksanakeun itidal, paida tadala teh paida idzan teh pan isim dorob zaman nu boga amal khofidun li syartihi wa mansubun fi jawabihi. Jadi ngaluarkeun bahasana paidani tadala teh mangka tatkala gawe itidal li musolli bi kaidin dorbiyin iktadala di mana keur ngalaksanakeun itidal qala maka sunat anjeun ngadua Rabbana lakal ham. Kitu rek dipanjangan he Rabbana walakal hamdu hamdan kabiron kasiron thayyiban mubarakan fi mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du ngan teu laku. Kitu teu laku eta we Rabbana lakal hamdu samawati wa Allahu akbar kitu. Wa yusanu disunatkeun deui ngaoskeun Rabbana lakal hamdu mil'u samawati kitu bade Rabbana lakal hamdu bade Allahumma lakal hamdu. Gitu. Jadi rek Rabbana lakal hamdu bade Allahumma lakal hamdu sabab Rabbana teh robba gitu di mustaq tina Allahumma gitu. Robba Allahumma jeung ya Allah lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Wa yusanu disunatkeun ngaoskeun Rabbana lakal ham ayajharul imamu fit tasmi gitu disunatkeun narikeun nana ngaoskeun Rabbana walakal hamdu keur si imam dina kitu salat nu bangsa tarik jeung ngalaunkeun Rabbana lakal hamdu dina salat nu bangsa siriyah dina salat nu bangsa lalaunan aya salat lohor mah jeung asar tong tarik-tarik teuing najan loba oge nu dihitukan urang nu jadi makmum gitu tong tarik-tarik teuing nya supaya kadenge ku cepil urang sorangan we kitu teh mah da teu kadenge ge ieu mah da sunat nya ieu mah sunat hayatim
ari sunat hayat mapan di mana-mana teh dipigawe teh di mana-mana teh dipigawe sarua urang boga pamajikan nu eueuh buluan gitu. Lamun awe sarua jeung boga salaki nu eueuh buluan, lamun urang kawin jeung awe nu eueuh buluan siga boneka gitu. Boneka nih eta sok aya pajangan di toko Amigo, Sansuy, Tiara tuh patung-patung sonam-sonam tina plastik. Pandeta ketika di bajuan mah siga jelema porosotkeun mah bulucun liangna mah aya cuman teu kohok gitu, teu kohok. Karena hypersek mah dibawa ka imah teh ditumpakan. Ya teu migawe pasunatan hayat mah seperti boga pamajikan eueuh buluan. Upami teu midamel sunat abad teu kunut tara kunut ieu tara tahiyat awal, maka seperti saur ulama seperti anjeun boga pamajikan eueuh liangan. Bulu aya liang eueuh pas dikorehan teh Anda belum beruntung. Aing pas dikorehan teh teh mana buluna aya tapi liangna eueuh cek pamajikan teh sok lah liangan pas seket-seket jeung obeng pas dibuka Anda belum beruntung. Ripuh atuh irung eueuhan ceuli eueuhan puguh parji mauhan liang waduk ya eueuh liangan ripuh tak gitu matak pigawe we sunat hayat pigawe sunat abad pigawe gitu kali teu we jeung wirid-wirid jeung wiridan-wiridan nu kawarid di Kangjeng Rasul jeung aya dina masalah tarekat pan dan la ilaha illallah pannya la ilaha illallah tah eta teh lamun sok Imam Ghazali upami jelema geus pana ku masalah zikrullah tegasna tarekat ngalaksanakeun perjalanan zikir ka Allah teh geus jeung rasa. Jadi ketika lain teh sanajan diaradu hulu gitu. Jebret teu karasa. Tanya ku urang teh maneh naon eta zikir teh kitu. Jadi cek Imam Ghazali di mana anjeun ningali zikir model nu kitu atakoh nu seperti kitu ulah langsung memponis eta ajaran sesat. Ulah diponis eta ISIS. Tong diponis sabab aya hadis ti Kangjeng Rasul, surah Kangjeng Rasul kapungkur para sahabat di mana-mana zikir ka Allah Subhanahu wa taala termasuk nuju zaman Kangjeng Rasul kene seperti tangkal nu katebak ku angin gitu. Cok ningalikeun tangkalnya. Rek tangkal naon we eta? Tingali mulai angin badag. Conong gitu, conong ka dieu gitu. Dina dikir teh. Tapi lamun api-api bisa dikomentar gitu kurang, bisa dikomen mun api-api. Pelebah lo toel kurang teh geus beres maneh kunaon eta hade teu dewek wiridanana. Berarti bohong eta mah, encan kena jeung rasana. Biasana lamun kena jeung rasana mah henteu langsung beledak-beledak gitu. Teu langsung bebelatukan gitu. Tah lamun di pamayanan pan pernah sabaraha kali salat di dinya teh nya eta mah nakolan keramik berarti saking ku nikmat juga lo ilu kita lo ilu wah tah ada kitu mah nikmatna kitu zikirna kitu tarekatna model kitu sugan sing baladug gitu nya ari heueuh mah nikmatna model kitu sing tidak lagor heg teu karasa cek Imam Ghazali nya memang kitu. Sebab di mana-mana orang aya kabunga, ekspresi awak teh hese di Bandung. Seperti orang rek menang piala gitu. Lomba dahar sekampung kandang sapi dimenangkan oleh Ajmi. Wih, ajrut tahu asik. Kokosodan, cukurang banter mah kokojoran. Gitu, kokosodan, nepakan, naon lah, aya dihareupeun di teungeuh bahkan. Batur di tengah ke saking ku bunga apa gitu tingalikeun bunga ya Persib main bunga ya hiji kosong sak naon anu dijegbekan lumpat ke tengah gitu lumpat ke hareup woi hade gitu bubarkan PSSI gitu bangkit Persib kalahkan Persija nya eta teh sabab ekspresi hati seperti itu. Jadi cing Imam Ghazali entong deui cawat dah hatena saya teh kitu. Kurang bunga teh kitu pan jelema bunga teh rupa-rupa hiji bunga teh
dipuji ke batu mana kasep bunga rokok obat sih eta mah kalbahri nya jaidun kalbahri pisah wah ki jaid siga laut dina pada berehanana asal dipuji udud bijil gitu jadi puji nya udud bijil ko dia saratia eta samang-samang saki jaid dipuji mangka bijil ududna tetapi na ki jaid teh teu dipuja tuh hasilna ki jaid teh teu bijil ududna gitu saratia eta mah kias istisna iya taya dina masalah doa jadi tenanawan diperpanjang sepertos nu aya di dieu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ur ardi jadi pasunatanana upami salatna nu bangsa jahar nu tarik seperti subuh maghrib sareng isya sunat eta ditarikeun Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil eta teh keur imam lain keur makmum kade keur imam gitu keur imam mah sunat ditarikeun lamun salat duhur jeung asar mah entong da salatna ge laun jeung tong nanyakeun naonnya salat duhur jeung asar teu tarik tarosna ka Kangjeng Rasul tong teruskeun ka ulama sabab ulama ge cekap ku bahasa wallahu a'lam gitu wayak nuta fi'tidalir rokaatil akhirah teras disunatkeun sabada itidal dina rokaat kabocet terakhir dina salat subuh rokaat kadua kula yaumin tiap-tiap poe we nya salat subuh panua poe gitu untuk salat subuh samingguan teu walau kodoan sok sanajan salat subuh kodo mun salat subuh lagi kodo meureun teu kudu kunut sanajan kodo walau kodoan walau teh lain waw harfu syartin tapi walau teh walau adat goyah cekulama ahli usul fikih adatul goyah tufidul hilaf wa ilam yujad fa huwa li ta'mim jadi pangbeak-beakanana sok sanajan gitu sok sanajan salat subuh nu bangsa kodo kudu we dibarengan ku kunut gitu sabab kunut sunat ab'ad wa minal witri pinis pisani min Ramadana atanapi dina salat sunah witir satengah tina wengian ka 16 menuju wengian 30 atau 28 dina sasih Ramadan kitu kudu dibarengan ku kunut kitu sunat dibarengan ku kunut mana cenah lapad kunut hadis anu diriwayatkeun ku Umar bin Khattab anu masyhurna Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astagfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam dina lafad wa sallallahu mah ikhtilaf eta jadi lamun keur imam sunat ditarikeun mun keur mamum eta teh aya nu kudu aya nu ikhtilaf ulama hiji kudu maca deui nu kadua cukup we ku amin gitu mamum mah teu kudu pipilueun maca wa sallallahu jadi cek ku dina kaul anu mu'tamadna jadi menang bahkan sunat gitu ngucapkeun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam keur imam keur mamum mah cicing we amin gitu amin hungkul mamum kecuali urang salat sorangan entong ngabetem sorangan tabakan dina safina terus dijelaskeun lamun aya si jalma musolli teu maca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dina keur kunut eta ge kedah sujud sahwi. Rupan cenah ti tadi ge maca Allahumma hdina fiman hadait pan dina sapina kumaha bahasana? Tarkul ab'ad min ab'adi salat. Atanapi tarku ba'din ila ba'din maksud tarku ba'din ila ba'din teh ninggalkeun satengahna tina sunat ab'ad teu tamat kitu maksudna teh. Tetamat ngucapkeun kunutna kudu sujud sahwi gitu. Jadi supaya henteu riweuh matak sekolah mah keur mamu mah cicing keun imam eta mah ngadoa
gitu. Teh kunut anu diriwayatkeun ku Umar bin Khattab. Dina pada bukti nama tiasa digentinya. Dina kunut nazilah makomo tiasa digentosan pisan gitu. Bisa digantian kumaha we eta mah arek nu kawarid ti guru-guru nu pararondok he. Arek anu diamalkeun ku Mama Opo Mustofa kana sapi tenan naon Allah magfirana ya Ghafur. Ya. Gentur kitu warhamna ya Rahim. Allahumma kshifana wasrif anna wadfa'na al bala wal waba wa ta'una wal fitana wa syadaida wa syarul ada wa syarul jirani wal kufar wal mubtadiin wal zalimin wal munafikin. Tapi kadinya doana bisa ditamahan wa ahmadiyin sing dijauhkeun tina ajaran Ahmadiyah, wa liberaliyin tina liberal, wa PKI-yin tina PKI itu. Wah segala rupa lah bisa ditambah eta. Wahardolin tenan eta mah doa. Kitu sok ke barang peta masing loba ka Allah ngan asase teh di asase kumaha keyakinan urang. Kitu coklat teh mah di asase cenah eta mah ada. Kumaha tuh. Da ya Allah mah jaiz ma yumkinu wujudhu wa adamu ngayakeun makhluk jeung ngeuweukeun kumaha Allah eta. Tong protes gitu. Cek Allah teh dunia nu urang gitu riweuh-riweuh ya taya rukun salat nomor ka genap nomor ka 7 wasabiu as-sujudu maratain nomor ka 7 rukun salat teh sujud 2 kali pi kulli rakaatin dina sarakaatna makrunan bitumanina bari kudu dibarengan jeung tumaninahna wahya antas kunna a'da'uhu qabla rafi ra'sihi minas sujud. Jadi nu disebat tumaninah dina sujud mah cicing nasa kabeh anggota sateuacan nyengkatkeun sirah. Gitu. Sateuacan nyengkatkeun mastaka wa karir duna ghairhu irgoman li syaiton. Sabab sujud teh hiji praktek ibadah nu bisa ngahandle kana nafsu-nafsu nu dikendalikan ku setan. Sebab sir Kang Rasul nafsu ka matiyah, nafsu anjeun teh ibarat tutumpakan bikin anjeun. Gitu. Nafsu teh ibarat tutumpakan. Ibarat naon atuh tutumpakan urang rek numpak kuda. Kuda mun bisa ditumpakan teh jadi kudana kudu nu dilatih heula. Ento bisa urang menang kuda dileuweung ditumpakan langsung. Ya, mau bisa dikendalikan naon sahabat cek kuda orang teu wau. Mudah Prabu Siliwangi bisa nalukeun harimau, bisa nalukeun pajajaran, nalukeun eta lodaya ku sabab dilatih heula pan dina riwayatna gelut heula. Kitu gelut heula keur tapaberata diganggu ku bangsa siluman. 3 nu bodas, 4 nu lodaya gitu. Tujuanna lagi henteu eleh gitu cuman seimbang cenah. Prabu Siliwangi ngalawan 7 meong teh eleh, wanu eleh wanu menang gitu. Prabu Siliwangi teh. Tah ini ge aya keturunanana nu bisa nalukeun meong, ya nu bisa nalukeun pajajaran nyata di Banten Syekh Maulana Mansur Cikadueun teh. Jadi cenah lamun urang loba jarah ka Mama Mansur, panggih jeung pajajaran teh kari ngagorawan, "Mama Mansur, aya pajajaran di dieu." Cek pajajaran teh kehed deh. Cek wajaran gitu pasti. Ngan orang tarajarah ke Mama Mansur mah ketika orang ngagoran Mama Mansur teh bingung. Mama Mansur, ya aya pajajaran di dieu. Meong teh geus lompat geus jauh ngan balik deui ka urang. Mansur mana sia teh? Cek urang teh. Geus Mansur es. Gitu. Mansur mana sia teh sing bener sia cek urang sedih gegel ku dewe. Oh, jadi loba jarah mah ka Mama Mansur. Aduh, loba jarah ka Mama Mansur cenah kitu. Karomahna sanostos teu aya, sanostos teu aya di alam dunia tapi cenah kitu teh sumpahna kitu. Asal mineng hadiah ka Mama Mansur, jarah komo ka Mama Mansur. Mineng jarahna teh ka Mama Mansur. Pan kitu cenah carina baheula di Banten teh. Lamun aya susukan saat berarti Mama Mansur ngalewat ka dinya. Sabab pan hobina teh jalan cai Mama Mansur. Jalan cai teh lain make bargas. Lain make bargas, napak sancang teh. Gitu kan jelema geus jadi wali mah kitu.
lamun jelema geus sieun ku Allah sagala rupa makhluk ge sieun ku Allah gitu. Sagala rupa makhluk ge sieun ku Allah termasuk riwayat-riwayat mah balatab nya. Riwayat-riwayat balatab muka hiji jelema di mana-mana geus jadi walinya seperti itu. Bahasa Buya Uci mah dihibur karomah teh. Gitu. Nepi mun kapunggur mah buat bola aulia nya Tuan Syekh. Di zaman Tuan Syekh mah lamun aya jelema ngomongkeun nami Tuan Syekh teu boga hudu buntung da beheungna ge. Saking ku ajib. Tuan Syekh do kode jalani urang teu boga hudu wah. Coplok teh beheung teh. Tah kade dicanak we salit-salit gitu ka rumah Tuan Syekh. Da tos teu aya Tuan Syekhna. Tos teu aya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Wah, dina ieu dina manakib Joharmani karomah Tuhan Syekh seperti itu. Ketika Nabi Isa dipuji ku kaum Nasrani Khawarij Aiswiyude itu pedah bisa nyagerkeun jelema nu lolong, bisa nyieun manuk japati tina taneuh, bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot. Dina mujizatna kitu. Cek Tuhan Syekh kumaha Nabi Isa ngahudangkeun jelema nu maot? Nya jelema nu maot karek saminggu dihudangkeun ku Nabi Isa. Terus bahasana kumbidnillah. Cek Tuhan Syekh kaula mah lain nabi tapi kaula umat Muhammad, umat Kangjeng Rasul. Tapi kaula mah teu nyebutkeun kumbidnillah, kumbidni we. Gitu. Tapi dina mana Tuhan Syekh mah kumbidnillah. Maka kumbidni dina lisan Tuhan Syekh jeung kumbidnillah dina hate Tuhan Syekh itu kasebutkeun kana bade istikhdam gitu atau bade tauriyah nu ditaripan ku ulama ahli bade labdun lahu maknayani hiji lapad dua makna gitu hiji lapad dua makna istikhdam disebutna kumbidnillah nangtung anjeun kalawan dat Allah gitu kumbidnillah kumbidni nangtung anjeun cekwing cek Tuhan Syekh gitu. Bari nu dihudangkeun ku Tuhan Syekh mah jelema nu geus mang puluh tahun maotna bahkan mang ratus tahun. Ngejengkelek deui gitu. Tuhan Syekh teh. Nabi Isa nyiptakeun manuk tina tanah. Tuhan Syekh mah coba gunukeun tuh tulang-tulang kumbidnillah. Aya hiji awewe masantrenkeun budakna ka Tuhan Syekh teh awakna sakitu montok pas dilongok karek sabulan ceking budakna teh. Cek inung teh naon teh jangan maneh len ieu teh abdi teh budak emak teh yang jadi ceking gitu jeung urang ge ci sursuan teh ti barang puasa waduh inungna datang ka Tuhan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek Tuhan Syekh. Tuhan Syekh mangga kalebet ceu aya naon kasampak Tuhan Syekh teh keur pesta we keur nuang daging hayam jeung bakaka calebok waduh nafsu teh. Tuhan Syekh malicik cik licik non teh budak uing mah masantren ge titah ngaji ka teh lin titah puasa. Oh kitu nya asana singgelang montok jadi ceking kitu lintuh teh jadi begang budak uing teh. Cek Tuhan Syekh mah da budak maneh mah pagaweana meyakin rezeki ti Allah. Cek Tuhan Syekh Tuhan Syekh ge eta sabarasi kita hayam tuh dihitung tulangna huluna wah tah 5 Tuhan Syekh. Ayo wing mah teu ngahesekeun Allah coba gunukeun ta tulangna cek Tuhan Syekh kumbidni nangtung hei hayam kalawan izin kaula sing garapak deui itu geus jadi cucuk teh ngarangkep gitu cek hayam teh murunan mun bahasa ayeuna mah pancasona cek gitu cek hayam teh pas sudang hayam kabeh ngagerok la ilaha illallah 3 kali Muhammadur Rasulullah cek hayam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Ulin ya hayam teh. Gitu. Tuhan Syekh hoyong daging hayam tewak meta benci asakan. Hirupkeun deui kitu we. Kaula mah ti saprak kaula inget cek Tuhan Syekh. Hayang daging hayam ieu nu didahar kuwi. Aya budak anjeun mah ting sabaraha hayam nu didahar. Nu teu balik deui ka alam dunia. Gitu. Tukang miakeun rezeki Allah cek Tuhan Syekh. Kuat kitu nya. Jika orang kita mah ngeunah da. Udud geus ararawuh, kumbidnillah. Udud cengkelek aya keuna. Pas mugakeun bensin eueuhan, kumbidnillah pinuh deui. Keunah nya.
pamajikan sebagai budak 10 hayang parawani kumbir dia lah. Wah nyalung ya. Nyalung sih. Teh kitu ai walimah gitu. Walimah gitu. Pokoknya mah ciri walimah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi dina tarekat kawalian ngomongkeun sieun ku makhluk murtad. Dina bangsa walimah gitu. Pangmulikeun rokok, aduh sieun juri, tah sieun ku juri teh teu meunang. Gitu. Sieun ku juri teh teu bisa. Bahkan keur salat teu bisa ngabayangkeun kakawasan Allah, keur salat ngabayangkeun batur doraka gitu. Bahkan cik Imam Ghazali na ari maneh wakaf teu boga KR. Ari lamun aya kabogoh di imah tuh daek salat duha. Bahkan 8 rakaat salat duha keur hayang mah. Eueuh weh teu salat duha. Gitu aya weh guru, aya weh indung, aya weh mitoha. Nepi ka ledok babacaan eueuh mitoha nepi ka serap. Biasa dewe salat gitu. Gitu. Yang katempo token mah patokan ibadah mah kitu khususna salat kan tak budak taroh fa ilam yakun taroh fa innahu yaraka gitu. Seperti anjeun ibadah ka Allah mah seperti anjeun ningali dat Allah. Pada teu bisa teu mampu fa ilam yakun taroh teu bisa nempo dat Allah langsung fa innahu yarok. Kudu boga rangsa jeung rumasa Allah ningali ka urang ku sifat sama jeung samiana Allah gitu. Aya sujud. Ya, sujud ti setan tadi teh. Setan. Wa yustaratu fi ayas juda disyaratkeun ya sabab dina sapina tos dijelaskeun aya syarat sah sujud. Disyaratkeun di mana urang keur ngalaksanakeun sujud hiji ala jabhatihi pan ieu susunanna teh hiji tarang. Dua dampaleungeun nu katilu tuur, dua tuur nu kaopat nu kagenep jeung nu katujuh ramo-ramo suku. Dina tartibna mah kitu tapi dina kaebeana mah ulah tarang heula geus itidal teh langsung disusul ku hulu atuh ngajungkel. Allahu akbar hulu heula jungkel ya, lain kitu pelaksanaanna. Tapi mun teu aya panyakitan mah tuur heula adekeun kana tempat sujud. Terus disusul ku dampal paling leungeun, terus nu kabocet disusul ku tarang kakarak salamet salatna. Geus beres salat teh gertihan irung teh, maneh kunaon geus salat sieu mah juga digebugan. Lain mah teh sujud tarang heula kitu. Teu ngaji sih. Ieu mah bade lapna sarmakus ieu mah. Coba lamun ngaji bayan mah meureun masalah. Bade lapna sarmakus. Jadi lain kitu tujuanna dimakus dibalikkeun. Ayas juda kudu sujud ala jabati ku tarangna. Bari tingkahna maksupatan kudu kabuka tarang teh. Ulah katutupan ku kopiah, katahalangan ku sorban partokana ulah sujud kana perkara nu ku anjeun disujudan anjeun robah milu robah gitu. Kopiah, sorban mukena mun pamajikannya gitu. Wa ala juz'in min butuni yade terus sajuz tina jero-jerona leungeun. Jadi leungeun teh dampal. Jadi keur sujud mah ulah dipeureupeun dari jang naon mah ngajekan diadu atuh kalau salat. Dipeureupeun gitu. Tau dikieukeun tah. Batu kunting kertas batu. Gitu lain kitu. Tapi disebut butun teh ieu Pak. Gitu cek ulama nu disebatkeun butunna leungeun mah rapatkeun leungeun jeung leungeun tah nu teu katempo dirapatkeun eta teh butun disebutna jero leungeun. Nu teu katempo eta teh lain butun gitu. Eta mah dohirna leungeun nu dirapatkeun leungeun jeung leungeun diadakeun kieu dirapatkeun. Eta teh nu teu katempo teh butun tah eta butun eta nu rek ruku teh. Nu kudu antol kana tempat sujud teh eta plek gitu. Sawareh kan di bahasa najud jadi bade kitu tan nepi kumaha lah kieu nya kieu ge meunang sabab di juz'un bahasana nya saya kieu meureun sadayan 5 anana gitu. Nu ka 4 sareng nu ka 5 min butuni yadaihi ku jero-jerona dampal panangan ieu gitu. Taras 2 tuur ta
tuur wajujun min butunil asobi terus nuka genep nuka tujuna syarat sah sujud teh butun-butuna jero-jerona ramo-ramo suku jadi kudu nilep tak kudu kitu ulah nangtung ikan bahasana butun ada butun berarti kudu ditilepkeun lamun ditangtungkeun bahasana lain butun tapi atrop gitu aya atrop mah tungtung ieu teh sujud teh ditangtungkeun dampal suku teh eta mah lain butun eta mah atrop tungtung suku tapi butun mah kudu ditilepkeun keur sujud teh kitu ramo-ramo suku komo digolerkeun diatropkeun geus teu meunang komo ngagoler kieu sukuna teh dampal sukuna teh ditilepkeun sujud teh barudak tahun 70-an eta teh kitu ngagoler dek ditajong kolot teu bingung dek biasana apa namun budak kating 5 sok dibenerkeun teh ateul atuh atuh itu matak nu sasirin sabeunjeureun gadung ilmu mah kitu ya idaro ayata di mana ningali jalema teu bener ibadah teh kudu digeunggeureurkeun kitu kudu dibenerkeun diarahkeun ta eta masalah dah kieu kuduna kitu pada kapungkur saurna Abu Yadimyati kitu cika Bedimyati nu paraseh nu paraseh jajaran hareup nu can paseh jajaran tukang salat teh nu geus paseh maca Quran di dieu nu can paseh di tukang kitu cika Abu Yadimyati kula lamun ngadenge dia babacaan salah kula dosa gitu teu ngabenerkeun kula dosa dia salah kula teu ngabenerkeun babacaan kula dosa gitu jadi mana gitu wa ayur fi'a asapila utras di mana keur sujud kudu ngaluhurkeun perkara nu handap jeung kudu ngahandapkeun perkara nu luhur sabalikna akas tartibnya hiji perkara nu asana di luhur jadi dihanap nu hanap jadi di luhur sirah mastaka di luhur keur diuk keur nangtung ya di luhur sirah teh tah keur sujud mah kudu dihanap sirah nu asana dihanap kudu di luhur mana bujur jadi di luhur nongeng teh gitu kadewe ditajong ku budak malukan nong kukudaan malukan kukudaan kudu ngaluhurkeun perkara nu dihanap jeung kudu ngahanapkeun perkara anu di luhur tuh tak sirah tuh nya eta di luhur Pak jadi dihanap keur sujud mah bujur birit dihanap jadi di luhur sabalikna wa yatasaqala birasihi hatta yahissa bisaqli kudu ngaberatkeun jelema nu keur sujud kana sirahna hatina saberat-beratna sirah tong make tanaga kitu ieu mah supaya katingali ahli ibadah ahli sujud digesrok-gesrok nepi ka hideung pantarang teh ahli tahajud ahli sujud gitu eta teh sabenerna mah nyata mah teu kudu kitu sebenarnya teu kudu kitu ahli ibadah mah sababna eta mah berarti make otot make tenaga ditekan jadi lain kudu ditekan cek ulama saberat-beratna sirah lamun enak mah meh salat ditimang di kilo sirah teh dina kiloan 2 kilo nya beratna sirah 2 kilo imah yang lebih berat make helm make helm bogo imah make helm caki ya ulah gitu udah mau anu nilangnya cek malaikat teh sim pestayan kamu udah keur salat wa mana sakli ayatahammala biha yesu lau purido anu lau sajada ala qatin lamun urang sujud kena kapas tapakan saberat-beratna gitu jadi lamun sujud kena kapas teh si kapas teh nempel dina tarang berarti sirah urang teh saberatna kapas nempel gitu kapas nempel sakumannya seberatna teh berarti sakitu beratna teh sakitu tong ditamahan tong ditanagaan gitu maksudna wasuhata ya hisabi sakli sehingga katempo jelas tapak sujudna lamun dina sujud dina anggal teh mah ta urang mun sare panya contohna sare lah sare dina anggal pan sudang sare teh ning tapakan teh berarti sirah urang teh sakitu tah kapasitasna teh beratna teh sakitu tah tapakan sare teh urut-urut sirah urang teh sakitu berarti
tapakana teh mun sare dina angal teh mah sare dina kapas daklokna sakumaha eta berarti sirang teh sakitu tong di ototan tong di tanagaan gitu jeung dia aya rahasia pan teh jadi matak aya teu kudu olahraga sebenarnya yang sehat mah salat teh sing loba ngan sing bener salatna gitu sabab dina salat teh olahraga hungkul ti mimiti pan sujud rahasiana sujud teh pikeun mencerdaskan otak jeung pikeun nurunkeun darah tinggi keur sujud teh sok rasakeun ke darah tinggi dia sujud ngeunah ngaruina teh Pak urat saraf teh teh langsung katakan gitu jeung matak ngawaris kana pintar ngawaris kana calakan jadi ditilap-tilapkeun sendi-sendi ditilap-tilapkeun urat-urat saraf gitu ditilapkeun urat-urat saraf terus ditilapkeun ramu-ramu sampean tujuanna teh supaya teu boga penyakit lambung, teu boga penyakit mah gitu. Teu boga penyakit beuteung. Gitu eta boga gablek duit mah nyata mah geus watak we. Gitu teu boga duit mah watak nih salat tapi teu duitnya salatna pan teu berjamaah wae. Gitu. Kanjeng Rasul ditaros ku salah saeuseuna sahabat nu kismin ya Rasulullah abdi nyungkeun jampe beunghar. Cegahnya sebenarnya yang beunghar mohon ya Rasul teu kuat hirup perang teh loba diledek ku batur kitu hari gini HP cinitit J5 atuh aya kitu pipo ayeuna mah adpan ulah nu kitu diledek cenah aduh kudu sanes cekalnya Rasul anjeun salat nu 5 waktu 40 penting entong patroh 40 penting entong pegah cobaan ku anjeun jeung rasakeun ku anjeun kitu khasiatna gitu fungsina salat 5 waktu dia berjamaah gitu 40 poe tah lumayan ya wa sunnatu da sunnatanan dina sujud mah ayas juda al anfi sujudna teh irung lagi kudu ka bawah keur sujud teh pesek mancung teh kudu kena irung teh kena tempat sujud jadi ulah direngangkeun ulah diceleungeukeun gitu maksudna mah irung ge kudu kapatok kana sujud sampurna mah irung ge ngilu sujud gitu dabi mah pesek wios kutil oge sujudkeun wancung rek pesek sujud jeung irung-irungna dabi mah teu gaduh irung mah nya teh wa yaqulu jeung sunat ngucap ngadua dina sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali teh wa adnal kamali salasun tu 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa yaksura bih min doa tenana diperpanjang doa oge dina sujud nya dina sujud dipanjangan doa sapertos li khobarin muslimin dina hadis khobar muslim sabab aya hadis kieu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun tu di tengah aya faqsir doa saur Imam Muslim hadis Kangjeng Rasul ngulingakeun aqrabu ma yakunul abdu min rabbih tempat nu pangleuwih deukeut-deukeutna antara hamba jeung Allah nyaeta dina tempat sujud mata keur sujud ceuk ulama mata ulah peureum kudu beuntak kudu molotot lamun peureum hukumna teh makruh hiji bisi aya setan ngahasut nu kadua bisi molor keur sujud udang itu saking kuhusu nepi ka hayang kuhusu ka hees keur sujud nya utama pisan mah hiji makruh lah keur sujud mata dipeureumkeun makruh hiji bisi kahasut ku setan gitu cek setan teh Allah geus datang gitu mana teh kan warakone waduh teh melin Allah bisa gitu lamun hiji eta nu kadua bisi sare gitu komo usum hujan kieu nya hayangna teh peureum nek karasa atuh aduh nunutan setan ngagarantung dina mata cek setan hees kerutinan aduh teu kuat teh tuduh maksudna balik ke ka imah buk cekal HP bukakeun we Facebook beuntak gitu beuntak ngajak berteman itunya ae aqrabu ahwalil abdi min rahmati rabbih hasilun jadi saur Imam Muslim
Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Soal Imam Muslim aqrabu ahwalil abdi, tempat nu paling efektif, nu paling efisien, nu paling deket dina pirang-pirang tingkahna hamba ka pangeran. Kana rahmatna Allah nyata dina tempat sujud. Eta hadisna nu sahih gitu. Wasamin wasagotu dina nu sajen mah tiasa ditamihan ku ngucapkeun subuhun kudusun rabbil malaikah waruhu wa yazidul munfarid sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu fatabarakahu ahsanal khaliqin. Kita sapali nama doa atau tasbih nu sok diaoskeun dina sujud tilawah. Jadi sujud tilawah atau napinya sujud tilawah teh jadi lamun aya imam macakeun ayat sajdah seperti dina surah wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib eta teh samemeh urang ruku kudu sujud heula 2 kali. Terus cangkat deui, terus ruku, terus itidak gitu. Jadi sebutna teh sujud tilawah teh jampena teh sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakahu ahsanal khaliqin. Taya doa dina masalah sujud. Wasaminu nu kadalapan rukun salat al julus calik baina sajdatain dina antara 2 sujud. Diuk antara 2 sujud. Gitu. Bari makrunan bitumaninah dibarengan jeung tumaninahna bi antuskina aqdahu bihaisu yanfasilu rabuhu ala huwihi ruwiya an Abi Hanifah anau qala in kana ilal qu'ud aqrabu jaza sujuduhu wa in kana ila adi aqraba la yajuj. Wa sunatu disunatkeun pasunatan keur diuk antara 2 sujud nyata ngucapkeun doa nu parantos kawarid di Kangjeng Rasul rabbig firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu geus doa nu paling hebat ya. Mencek ulama ahli filsafat mah doa anu mutabakoh, cek ulama ma'ani mah doa anu tos musawah gitu. Lain sawah lain musawah, doa anu pantes gitu, doa anu mantes, doa anu masyhur ieu Robbing pilih nun Gusti atau ya Allah ighfir muga Gusti ngahampura kana dosa abdi warhamni mugi Gusti mika asih ka abdi warpa ieu mah pil amar hungkul sadayana warpa kitu jumlah doanya muga Gusti ngangkatkeun kana derajat abdi wajburni muga Gusti nyumpona nambalan kana segala rupi ibadah abdi khususna umumna pisan mah perogian abdi pangaboto abdi tikawit abdi 30 pulsa 30 kuota wajburni Gusti warzukni teras paparin abdi rezeki wahdini muga Gusti maparin hidayah ka abdi pituduh ka abdi wa'abini wa'fuani rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bari'an la kafiron wala syakian. Tuh ya. Taya diantawisna dina masalah rukun salat nameka 8 rupina sakitu nu tiasa dikapayunkeun laresna tenaga malafat tenaga kabuduan peribados nyarira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina tawasalna bitalumin tawasalna bitalimin antarzuqa nawasian wa antarzuqan amanan sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala